Jeung experience nu berbeda na urang baheula nu hookeun nepi ka pernah cita-cita jadi dalang. Eta urang mah euy ningali dalang pas tampil nu awewe ngodok sarung gitu leungeun dalang. Allah ngodok sarung awewe mantap. Sakadang dia geus ieu mah bakal melong ka aing ja. Geranya rekam eta tulung ka aing geranya. Gitu. Apa ngalah bagong? Nu kitu geuning. Oh geuningan cenah naon make tamang. Apal tamang? Tamang teh balur ku gaji. Si kisah percintaan. Tuh, geus merangsang ana siki sia mah. Alah anjing. Siki. Si kisah-kisah. Merangsang siki. Si kisah-kisah. Si kisah-kisah. Tuh aya sah-sahan. Eta percintaan eta keur urang sorangan jadi momok yang menakutkan, Bos. Sama nih. Kabi. Bangsa sianya. Sanes nu gaduh bumi asli, maling abi sanes. Heuh sia maling. Set diukulan naon eta? Bade. Kopi jaya kini abi mekal. Sok diukulan sia maneh. Urang mana maneh? Atas calik abi atas calik. Urang mana? Tinggali. Lampu mah satu nanya. Urang mana maneh? Oh iya resak abi tiasa ngoleskeun listrik tiasa. Lain tiasa mana ieu maling naon biasa kalau dikeluarkeun eta. Sanes maling abi sanes. Naon atuh lain maling? Abi teh nuju usaha. Eta beungeut ditergos jiga tokes ya. Mang kieu ari namina jalmi nya mangnya. Jalmi teh kedah kan dipasihan ku Allah teh. Setengah mau alo maling mah. Sanes maling lu. Jalmi mah jalmi. Heuh jalmi. Dipasihan kesempurnaan mohon Mang. Mun. Ku Allah teh eungap Mang euy. Dipasihan panangan. Dipasihan soca Mang. Panangan kunaon sok panangan. Kanggo maling. Sanes Mang. Kunaon atuh? Kanggo cugap-cagap. Gitu. Mang. Bener. Geus ya. Ngaku we mana teh maling da moal kumaha? Abi menunjuk usaha. Abi teh dapan nyaeta teh ku Allah dipasihan kesempurnaan jalmi teh nya. Mohon. Kanggo kesehatan badan lengkap nanaona. Eta teh kanggo usaha Mang gitu. Jadi mana teh keur usaha? Jadi naon? Usaha abi teh jadi barang siar abi teh. Nya gitu Mang. Barang siar barang batur. Barang saha we pan barang siar. Punya barang air. Enggak saya lah buka tragos bisi pae. Atuh jadi kating hal pintar raya abi. Nya wios. Ya wios. Kela yeuh kumaha eta mareman baterai tadi. Lah. Heung kewe lah mareman baterai mah. Bang teu bisa nya. Mata gue tong kana Android we apa itu. Mareman baterai iPhone. Aing. Geus buka. Aduh. Mana dihukum ku urang ayeuna? Dihukum naon, Mang? Emang kulisi? Aing kulisi tidur ya. Anjir, digeleng gue. Sia geuning teh ikok sia. Nu sok ngacapluk sunah maneh mah teh tingalian teh. Nah emang apal? Atuh. Nya sukumanana baturan aing podcast di dia ayeuna. Lah. Nya atuh. Eta sarung aing dipapake deui eta sarung kada kedua. Sarung urang. Apunten kapaling gua tadi. Aja. Ya sia maling kan nepi kana peraratan. Mang bisa ngelana imah asli. Astagfirullah. Di mah teh boga sarung. Alus jadi ponco ieu. Tuh. Di mah teh boga sarung maneh. Astagfirullah. Mah punten nya. Alah ieu lampu hurungkeun deui teh poe. Lah sanes sarung teman nutupan beungeut. Kopi aing mana sia dipasti paling. Henteu Mang eta mah. Sia tadi aya di dieu. Henteu eta Mang di cepengan teh eta. Heeh bener. Mang sok buka heula Mang. Kala. Sanes acu. Naon atuh?
Capruk. Naon? Itu acarana di baheula Bang. Kela ieu. Wani sabaraha sok. Kela cer ngabuka acara. Buka acara. Wilujeng Sumping di Capruk Sudah Podcast. Di episode yang sekian-sekian sim kuring ka sumpingan bintang tamu. Saru. Saha itu bintang tamu Bang? Maneh? Panya maling bintang tamu. Oh, bintang tamu na maling. Biasa episode ayeuna mah urang duaan deui di serangan ku Mang Iko. Jarang sa Mang teh nami teh? Kulan Robana. Jarang Mang Robana. Mohon Bade tos ngemutan kamari teh Mang. Kumaha? Tos nami. Kumaha? Janten atina. Oh, sepados kompak we urang teh atuh. Robana Atina. Itu si Napi Dunia we. Nyambung bersama Agam Pidunya. Aduh, senang pisan kok masih bisa nyarangan sobat Capruk dina episode nu ayeuna. Mohon. Alah, mesti kamari makan aya urang teh nepi ka pinuh di dieu teh ayeuna mah kararosong ieu teh. Kamari mah opatan kamari tuh. Aya bisa can nonton episode Mang Dado jeung Mang Adon kamari bintang tamu di dieu tah aya di dieu. Di Capruk Sunah hungkulnya. Di Capruk Sunah ti preman pensiun hungkul. Lain kamari teh untung urang teh bisa ngonang. Ayeuna teh geus sararibuk deui geus barali ka Bandung. Saruting deui cenah. Halo, syuting naon ieu? Eta pensiun. Oh, mulai deui. Kamari teh aya anu komen. Naon? Kamari teh cenah ieu naon teh? Ni sono cenah kana preman pensiun. Nya. Aya komen gitu. Kayak bulan puasa biasa bijilna. Berarti bakal aya deui nya. Aya deui. Salapaan. Waduh gaya euy. Oh, hebat atuh. Rasa bakal lajo deui Mang ieu nya, Mang Etang jeung Mang Cuy. Aing mah urang tak terinspirasi teh tamang maling teh. Nah, da geus jeung Otang mah teu maling sih teh. Teu kan urang teh lajo preman pensiun. Urang teh lamun jadi preman rada teu wani da awak leutik. Teuing gitu. Aing jadi kieu kata terusan. Padahal geus coplok eta nama teh. Sarung nama aing terus ngomong kieu. Ge teh Mang Otang teh jeung Mang Cuy. Balik ka dieu teh jol nanya ka maneh teh. Kumaha? Apal ngalah angkot. Apa jadi calo gitu. Aing mah cilaka euy. Aduh, nah mana eta ngomong jadi kitu. Heuy teh. Wah, aing kada jadi poporongos we kieu ngomong teh sarua. Teuing gara-gara ieu Mang, teuing gara-gara loba teuing ngadahar ieu teh tes koteng. Asa teh hubunganna naon? Nya eueuh, ngan pulang ngadahar sekoteng urang teh tah lalajo wayang. Heeh, tah pulang lalajo wayang. Jadi kieu urang teh ngomong teh. Terus we. Mungkin lain sakoteng maneh tadi. Naon? Setengah koteng. Tah eta beneran. Jadi otak aing setengah mateng. Ari sugan teh urang mah jadi ngomong kitu teh dume sok minang ngadengekeun wayang. Heeh, cik urang oge gara-gara dahar sekoteng bari lalajo wayang. Tah jadi we kieu urang teh. Aing teuing gara-gara nu manana mah. Rada aneh batur mah lalajo wayang teh lain gitar. Dog. Eta mah. Palingan aing bisa nyepeng ukulele. Naon? Anjir, selang cai. Saya jadi kitu. Geus dia tuna di dia. Cok wae. Dia anak. Geus di dieu. Nah, gamelan eta teh. Oh, gamelan. Ai kala ayeuna urang nginum ka kopi Jaya teh teh ieu ka di totor gede. Tah kitu ieu selangna gede. Kok capek aingnya kieu barang anu aya nu pulang anting wae teh di beban nalehan aing mah rieur. Bener. Jika walrus apa mana walrus lain. Walrus. Denawa. Oh, cakedeng ge. Kolot buncir teh meureja. Gang aya kopi cenah kitu sakedeng deui ge. Ada rek ngopi mah. Heeh. Bari ngopinya. Urang teh tadi teh neangan eta Mang. Henteu urang dagang kopi ayeuna mah alhamdulillah jadi brand ambasadorna Kopi Jaya urang teh. Halangan euy. Heeh tuh. Jadi resellerna Kopi Jaya. Kita sabaraha urang teh di dieu teh opatannya urang eusian we sadayan. Alhamdulillah laku geuning. Sanes laku deui Mang. Mohon. Upami Mang mengundurkan jadi reseller oke ieu mah tetep laku. Laku we nya nya leres. Sok kada mengundurkan diri Mang. Gitu. Sok bari ngobrol, mana bari ngobrol. Mana SBT na Mang? Ran? SBT na. Naon SBT teh? Eta iya SBT. Iya aya. Kan alam. Ari nu ngaranna anu keur bete mah geuningan sok tiis we geuningan. Kitu ditanya naon teh tara seuri tara naon tiis we. Karunya huntu poe ayeuna geus tadi ngadahar nu teas-teas ayeuna ngalawan plastik. Heeh. Ya urang rek ngobrol naon ieu?
urang mah ka mana karep we mang kieu. Da tujuan hirup keur mah. Ku ya suabi di esana mang kalem. Mang abi mah yang 18 eta na batuna. Da ieu teh gara-gara si Amah eueuh pan si Anah teh kamari teh kalah kaditu cenah keluar teh dia teh ngalamar gawe. Ngalamar naon? Jadi sinen. Aslina eta? Aslina. Oh. Eta meureun sinen cabul teh meureun kamari keur viral. Di Giri Harja 18. Anjir. Saya eta mah geus hampir salusin we sugan mah. Heeh, kaditu ka mana? Ka Jelekong cenah kamari teh. Oh, kutan paingan caana teh euy ukur ayana teh dina episode 1 we jeung episode 2 asal banyak. Ari kutan mah gunul ayeuna mah. Ngan kurang hayo we disebutkeun wae aya dina eta teh euy terakhirna teh. Heeh, penutupan ku aing ke mah di-delete lah. Anah cepak teh. Heeh. Balik kana cepak teh. Nasi geus ngalaan sorangan. Mahal apaan pang nyicikeun. Erek ditutupan mah. Keur diri sorangan pan ieu mah. Oh nya. Tah jadi kabalan capruk oge anu non resep kopi terus resep ririungan mata ayeuna mah aya Kopi Jaya Saleter. Oh. Kopi Jaya Saleter. Ieu teh sanes nemean itu tos lami teh produknya tos aya. Jadi harga hemat bisa dinikmatin rame-rame. Itu ari Kopi Jaya Saleter mah. Heeh, alus iklan mah euy sia eta euy. Atuh mah aing kapake oge ari sia. Heeh. Payan teh nyalahan anjir. Dedinya mah jeung Haji teh kieu pisannya. Heeh, bener. Tadi karek panggih abi urang tadi. Heeh. Siapa hayo we karek panggih unggal episode. Iya mau lo bacai. Gede kan saware. Kasi ucai eta mah bikeun. Mau bacain mah. Karunya saya pulang ngelatih mobil. Bener we. Ka dunungankeun atuh nol bae. Ya bongana nyusahkeun ieu ucai nya. Heeh, gitulah. Rek tutupna heula atau rek langsung nyikopina? Urang tutupna heula dihakan topina. Kopina tah di dia. Ame awasnya urang simpan we di dia tah nu kieu Kopi Jaya Saleter Creamy. Tuh, tinggal. Kopi Jaya Creamy teh best sellerna. Tinggal ieu 4 gelas dieusian. Sia mah licik jadi aing kok kamasan hideung atuh ayeuna meureun kieu. Nah, heuh pan maneh eta nu bening. Heuh bae atuh sakali sabang. Anas tadi lo bacain. Anjing katipu deui aing. Ya sae kawan Jaya euy, sae podo euy sebutan teh euy. Lain bintang muda, bala capruk. Tah, bala capruk. Kumaha? Iya, tos dia teh tos dicicikeun ka 4 gelas, ieu masih kena seueur. Jantan ieu teh kirang langkung ku sabumieun mah Allah masih kena nyesa gitu. Sia balik ka dieu ade dinya. Kuring teh ieu teh Gatot Gaca. Ayeuna sim kuring bade hiber ka Kopi Jaya. Wet cikendingane sapuratane senal swalowe. Sinyang kirut sajatining wayang. Anu burut jadi wayang. Dewe kata eta mah. Sia mah euy menikot kitu. Aduh. Ada geus sono atuh geus lila teh lalajo wayang. Alah, bener. Mang terakhir iraha lalajo wayang. Ai lalajo wayang mah. Anjir, tiga ieu. Maksud teh lalajo layang live hareupeun panggung. Layang, lain layang. Hah? Lain layang, wayang. Layang mah aya di Kopi Jaya ge nya. Layang-layang? Lang layangan. Heuh, pan di lalajoan tidinya nu ngaduna belah ditu. Oh, anu di sawah heueuh. Gitu. Heueuh, urang teh geus lila tara lalajo anu live di hareupeun panggung itu ari live awas mang tamplok eta sih. Dina heuh mata urang teu biasa make kemasan ieu teh. Ari dina YouTube mah pan geus seringnya ieu mah live parinah kana YouTube tapi mun eta teh mun lalajo hareupeun panggung nepi ka subuh gitu. Sudah lapisan. Eta teh tah urang teh ngomongkeun heula ayeuna teh meureunan ngomongkeun wayang mah da urang teh kusaba budak ngora nya. Samemang. Cok saha kalau kalahiran tahun sabaraha? Apalun mang. Apalun mang teh? Tahun sabaraha? Naon? Wayang. Lahir wayang lahir abi. Lahir wayang, dalang. Wah, teu apal geus maot ayeuna. Tadi mare ngomong naon tah? Lain maksudnya kieu. Wayang teh kan heula ieu teh di endorse heula. Naon euy? Ieu talina. Lah hujan mang. Oh, kumaha? Jadi ke generasi ngora kitunya ayeuna siga abi ayeuna
wayang teh mangrupakeun hiji tontonan anu geus jarang pisan Tas di lalajoan ku budak ngora. nya bener. Nu lalajo wayang teh anu karolot we. Geus. Hungkul. Tah gitu. Tah ti mimiti anu ngaran Harga diri nepi ka kahormatan. Ludas teh nyesa ngabelaan ekstasi. Tah mah lagu mah. Satu Kan kumaha. mah ti mimiti harga diri nepi ka kahormatan. Jadi kabawa deui. Ti mimiti budak Genji tah biasanya kabelah dieunakeun ka gen naon ayeuna teh Gen alpha. Gen alpha. Sakedeung deui geus beak gen alpha mah ayeuna kayak gen beta tahun hareup teh. Gen beta. Heeh. Gen Maluku berarti. Nah, ayeuna teh geus mulai berkurang eta teh. Minat para generasi muda karena lalajo wayang. Padahal wayang teh selain tontonan teh suka nung tuntunan eta teh bos. Eta omong-omongan mah istilah dalam. Atuh, ari soal dalang mah tuh capruk sok terus mah. Tah urang teh rada sedih Ari urang teh generasi ngora teh meureunkan anu engke teh anu ngajaga ngalestarikeun kana kabudayaan di tiap-tiap daerah. Tah gitu bener. Orang Sunda kebudayaan Sunda. Wayang golek. Orang Jawa oge kebudayaan Jawa. Wayang kulit. Aya. Si eta di tapi ayeuna mah aya deui anu dihijikeun wayang golek jeung wayang kulit. Aya. Wayang golit berarti? Heeh, golit. Aslina aya eta orang mana nya jadi ngahijikeun kebudayaan wayang kulit jeung wayang golek. Oh, eta meureunan sahanya anu bukna panjang. Urang asa pernah ningali dina acarana Kang Sule. Eta meureunan sahanya ngaranna teh poho deui euy. Nya, terus wayang oge kan ayeuna mah tuh jiga baheula nya ayeuna mah geus mulai aya wayang modern anu tampilanna teh tukang maksudnya teh pementasanna teh dibawakeun secara modern gitu. Anu tukang tukangna teh geuningan ayeuna mah backgroundna bisa ganti-ganti geuningan wayang teh. Terus bari jil haseup. Efeknya bisa utah mie butana oge. Wah eta mah kan kreativitas nya. Nah disebut teh make infocus. Lain infocus naon teh di tukangna naon bos LCD naon teh Megatron. Videotron. Eta mah kusaha videona gede. Kusaha videona gede sebutna teh Videotron. Tah lamun foto gede ge Fototron eta teh. Oh, eta bener bos. Ternyata terpercaya yang makasih mah. Gitu. Oh, eta teh kutan teh gitu. Tah eta kan secara pengemasan mah eta teh geus leuwih modernnya. Mohon. Oh, lagu-laguna oge geuningan geus teu melulu lagu sinen. Ayeuna geus digabungkeun jeung lagu nu keur ngetren ayeuna. Aslina Gatot Kaca ge bisa nyanyi ayeuna mah. Wanci wurit surya rek pamit cenah gitu. Pasti produser mah yang toan eta teh. Heeh. Tah ayeuna mah berarti kudu nama si pagelaran wayang oge kan pagelaran wayang geus nuturkeun ye jeung kamajuan zaman. Kudu nama meureunnan si generasi muda oge ulah era. Karena ngalestarikeun budaya wayang golek eta teh. Urang teh geuting naon ye. Nah generasi muda teh bet era lalajo wayang golek teh sia kitu apakah karena gengsi kusabab eta mah cenah lalajo kolot sok lalajo nu kitu mah gitu kan ataukah memang secara pengemasan aku menarik settingan suaranya sih bisa dirubah teh aing gitu gara-gara naon gitu cing kira-kira imah nyameureun ka hijina mah eta lah sebagian gede nama terus anu kaduana emang padahal mah nya lamun ningali tina pagelaranana ayeuna teh dalang teh teu melulu dalang anu kolot tungkul loba dalang-dalang muda. Tapi cek urang mah sih sabenerna mah lamun salila di universitas naon ngaran teh kebudayaan anu berbau kebudayaan masih kena aya nu asup ka jurusan dalang, ka asup anu daek asup ka jurusan karawitan, seni tari nu kari itu budaya mah moal luntur cek urang mah sabenerna mah tapi meureunnan lamun jelema eta keneh jadi teh saya berkembang hungkul tah kitu nu akhirna teh kagiridig ku zaman budaya deungeun gitu. Atuh beureun ke mah bisa jadi pagelaran wayang teh sinena lagu Bruno Mars atuh aja. Jadi pas pijel apa kikituan teh joget kudu nama kan lamun Igel Gatot Kaca teh ngaranna teh anu rek hibar tadi mana kikituan capang disebutna teh Igel capang
Capang. Tang kayak mah bisa ku break dance kayak mah. Break dance. Oh, kayak mah. Goblok mah nya Gatot Kaca break dance. Aing karek ningali Gatot Kaca nyanyi Jayanti wae jadi beuteung. Mane sorangan baheula lamun di lemur terakhir tah laju wayang golek nu langsung ingat tah aya di lemur maneh baheula pernah teh aya dalang ti lemur maneh gitu. Saha? Di lemur urang, teu sa apal urang mah eueuh. Eueuh ti lemur urang mah ngan aya lalajo pagelaran wayang di lemur mah nya pernah. Tapi dalangna ti luar atuh keur leutik. Lah nyerbung ka ditu. Keur leutik pisan urang ge basa ti heula lalajo. Sagede kieu. Aya sagede kieu. Eta mah bonsai atuh bos aing. Basa keur leutik keneh beureunan SD lah. SD. Bari tujuan lalajo wayang teh hayang lalajo si Cepot. Si Cepot tunggul. Biasa dalang lokal mah lila ka bijil si Cepotna teh. Asli. Ya, kan ayeuna mah siga dalang saya teh Asep Sunandar Adadan. Biasana mah seeutik teh geus seling heula Cepot. Daek kana carita mun baheula mah bener-bener dibereskeun Cepot teh dibijilkeunna di terakhir. Bener. Bahkan jam 3 subuh horek bijil si Cepot. Kadang-kadang ayeuna mah opening oge geus ngabijilkeun si Cepot. Ya gitu kan. Mun ayeuna mah meureun lamun dina iklan meureunnya ada geus gaul nya. Baheula mah bener-bener anjir teh kan kasare geuning diguyahkeun ku kolot teh. Si Cepot. Urang ngagurubuk anjir atau bari pas lalajo teh aya mah lain si Cepot teh sorana geda. Sora si Cepot mah baheula mah almarhum Bapak Asep Sunandar Sunaria. Jadi urang mun ngadenge si Cepot sorana lain Bapak Asep Sunandar teh asa lain si Cepot baheula mah. Karena geus napal meureunnya kebiasaan meureunnya ngadenge teh. Jadi ciri khas karakter gitu. Tah lamun misalkan lalajo non ngaran teh wayang golek sorangan eta keur urang baheula kitu nya. Mawa experience anu ketika pertama kali lalajo eta mau experience anu unik cek urang mah. Unikna lebah mana? Kusabab urang baheula samemehna kan modal ayeuna mah kan geus langsung. Siapapun bisa menikmati pagelaran wayang golek dina YouTube. Bener. Baheula mah kan can aya tuh. Jadi ketika ningali langsung teh anjir. Naon ieu? Nah eta bisa aya baheula mah nya can kapikiran, can apal eta teh wayang golek lah disebutna. Apal teh eta teh boneka. Usik-usikan. Terus ngararomong. Nu ngomongna loba. Saha di tukangna gitu kan. Terus apal eta teh boneka gitu kan aya nu ngagerakeun. Tapi saha eta nu ngomongna gitu kan loba pisan. Datang ieu beda. Datang itu beda. Nah aya 40 siki eta teh dalamna. Kadang-kadang anu ngajajar misalkan wayangna teh ngajajar genep urang misalkan. Genep beda suarana teh. Bener. Jelema genepan gitu cing teh di tukang ngalaliun gitu. Sugan teh nan ngaran teh di luhur panggung teh jelema teh ngarariung we gitu ngalaliun wah sekali sewa ngomongna teh. Ketika menemukan fakta bahwa nu ngomongna teh hiji anjing itu ekspedisi langsung beda teh. Aduh. Wah, bener. Oke jelema bisa ngeluarkeun kok bisa ngaluarkeun sora anu beda. Tina sekian loba karakter. Aya nu sorana leutik, aya nu cempreng gitu kan, aya anu pikasiunun, aya suara awewe. Nah bisa tidinya kan muncul rasa ketertarikan orang karena dunia wayang golek. Walaupun mungkin secara ieu nama lain orang teh lain jadi pelaku wayang golek tapi jadi penikmat wayang golek. Akhirnya tidinya jadi resep karena wayang golek cuman karenanya eta teh baheula mah zaman urang keur leutik mah kan can aya YouTube. Can aya media anu bisa ditonton gitu. Selain live mah. Eta kan SD-nya. Karena urang aya PCD. SMP. Mulai mengenal PCD teh. Karek bisa lalajo wayang dina PCD teh. Ya, karena baheula mah lamun ngadengekeun teh ukurna radio mun teh na kaset pita. Dina radio. Kaset pita mun arek bari kan kaset pita teh lamun wayang mah tilueun eta teh. Said A kaset teh kan Said A Said B. Biasana nepi ka tilu kaset gitu. Jeung experience nu berbeda urang baheula nu hookeun nepi ka pernah cita-cita jadi dalang. Eta urang mah euy ningali dalang pas tampil nu awewe ngodok sarung gitu leungeun dalang. Allah
ngodok sarung awewe mantap. Siapa geus mesum berarti tiba heula keneh ningali Eta geuning heeh cenah meh teh ka Arab. Eta lah si Ijem bae nya. Oh Ma Ijem mah asli eta mah Ijem ketang. Ma Ijem mah asli. Almarhum. Eta geuning si Ijem sok dijadikeun karakter oge. Sok jadi pamajikanana Mang Cepot. Tah jadi eta experience urang keur leutik ketika pertama kali ningali wayang. Tepikeun ka ayeuna meureunnan tepikeun ka meuli kaset CD-na gitu kan lalajo tina VCD terus tepikeun ka ayeuna mah bisa lalajo tina YouTube rek ti gitu episode kan. Sabaraha aya eta nu membuat orang tertarik ya gitu. Tapi nah generasi ayeuna bet kurang karena ketertarikan karena lalajo wayang golek. Padahal wayang golek teh cek urang mah sebuah tontonan anu tidak membosankan. Karena naon? Karena nu kahiji eta berupa mempunyai keunikannya sendiri nya berupa boneka-boneka kayu. Itu kan boneka-boneka kayu anu digerakkan sedemikian rupa sehingga gerakan teh mirip manusia mirip jelamanya Allah. Gitu kan aya tapi kan ka ku dalang maestro makan si wayang teh ngarenghap gitu kan ngalieuk teh ngeunaheun sia kitu pergerakan tarian terus bela dirina siga kitu eta kan cenderung luas sia kitu itu kan sisi menarikna terus dari segi cerita oge alus si tiap pagelaran teh membawakan cerita-cerita anu berbeda terus non ngaran teh aya non makna anu bisa dicokotnya intina poin-poinna gitu kan. Jadi cek urang tadi lain seukur tontonan ternyata wayang teh aya tuntunna oge di jerona teh aya ngandung dakwahna. Di selapanna eta di selapanku dakwah. Di selapanku bobodoran sehingga tidak membuat jenuh. Gitu terus kan. Naon ngaranna teh eta teh ari kritik. Gitu. Biasanya kan diangkat isu-isu sosial teh kan diararangkat karena memang dalang-dalang ayeuna kan update terus-terusan berpegang kana naon sebenarnya tetekona gitu kan baheula kan aya batasan tetekona model nya teh meureunnan geuning disebutkeun bahwa Gatot-Kaca teh kudu kieu karakterna kitu gitu tapi kan ku maestro dalang ayeuna mah didobrak si pakem-pakem eta teh sehingga model kamari aya Gatot-Kaca nyanyi Jayanti karena meureun gitu kan. Gatot-Kaca ngabodor teh kan baheula mah teu meunang. Jadi meureun kabutuhan teh ya nama kabutuhan kumaha carana we ameh si wayang ieu bisa asup ka semua generasi meureun makana aya gebrakan-gebrakan seperti itu. Karena meureun lamun baheula mah masih terpatok karena naon ngaranna teh sejarah wayangna. Kan sejarah wayangna teh sangat panjang di Indonesia teh. Ayo nyebutkan wayang teh kan diangkat tina kitab Sutasoma naon eta teh. Meureun masih berpakem kadinya bahwa karakter-karakterna teh seperti itu. Karena kan contohnya si Cepot Dawala kan itu kan aya di Sunda. Di wayang kulit mah sok sanajan sarua ngaranna aya Arjuna sarua kan eta mah pada jadi Arjuna Jawa jadi Arjuno meureunna gitu. Oke Arjuna ngaranna bos. Cepot kan itu mah jadi Bagong jadi Dewala eta teh ngaranna teh. Dewala gitu jadi Petruk gareng gitu mah tetep gareng. Semar oge tetep Semar mah eta mah kan Semar mah emang aya teh dituna. Gitu. Jeung mun teu salah mah lamun dina wayang golek mah kan si karakter anu lucu anu menonjol teh adalah Cepot. Lamun di Jawa mun teh salah mah Petrukna si Dawalana berarti. Si Petrukna anu lebih menonjol teh. Nya ada emang nonjol irungna. Karena kita tapi maksudnya teh perana dina sebagai non sebutna teh punakawan. Nah, perana dina punakawan eta teh lebih menonjol dibandingkan nu sajen ku sabab irungna panjang. Eta anger we ka dijawab Iya, suling. Mun dina eta mah Pinocchio euy. Besok wadul wae meureunnya si Dewala teh. Nya itu tapi kan si Pinocchio oge geuning minang ngawadul wae jadi irungna teh jadi panjang. Benar. Urang oge sok ngawadul wae jadi panjang euy.
Nah, semua jadi kajero. Demek we, demek mah demek teh. Nu saja lamun manjanganana. Oh, yes. Nu mana ieu curug? Ieu kuncir. Buntut kasiran. Alah. Dina wayang mah sagala tradisi anu aya di Sunda teh sebenarnya hampir ruang lingkupna aya kabeh na wayang. Ti mimiti gamelan. Tarik suara teh naon sisinenan teh atuh seni suarana. Seni suarana. Seni ngibingna aya. Ibing bisa digambarkan ku wayangna. Wayangna gitu. Terus drama aya di dinya. Sebenarnya lengkapnya. Lengkap pisan. Tarawangsa cageuning. Eta bener. Ngetren deui Tarawangsa. Terus oge naonnya? Termasuk meureunnan seni sastra Sunda oge. Pada sisindiran aya. Naon euy, batilah teh bahas kurang teh sisindiran teh jeung naon? Wawangsalan nu karare. Wawangsalan anu kari itulah paparikan rarakitan. Maksudna teh generasi muda dina lalajo pagelaran wayang eta bisa menang loba ilmu tina hiji pagelaran wayang sia kitu bisa loba diajar lah sia kitu. Terus nya eta teh balik deui kana dasarna nya eta sebagai keur ngamumule budaya Sunda oge. Yen di mana wayang golek teh kan salah sahiji budaya Sunda anu perlu dijaga kurang dilestarikeun. Meureunnan cara ngalestarikeunna teh nya eta mikaresep. Mika resep mah meureun kudu dimimitian ku nya dilalajoan heula meureun ari wayang golek mah. Kaituna teh aya oge meureun anu jadi palaku senina oge. Misalkan teu kudu jadi dalangna. Jadi wayangna meureunna teu lain jadi wayangna. Jadi naon ngaranna teh euy? Alok mana alok? Naon sebenarnya gitu teh? Naon? Panayagan teh kan aya nu main kendang, aya nu main saron, bonang, sarman, utit. Terus naon ngaranna teh? Rebab gitu kan. Anjis euy. Rebab bener. Ayeuna malah ayeuna mah anu make suling. Di leuwih daun euy. Naon sia teh? Rebab mah. Kebab sia teh mah kebab anjing. Kebab eta mah. Oh lain. Kebab eta mah ujang. Emang itu dilengek eta? Entah sama dihakan nu banyak. Terus naonnya jenglong. Non? Jenglong. Heeh, jenglong aya. Oh ya telah asup eta mah asupna kana sarua babaturanna. Sinden. Gitu kan. Terus oge jeung lamun nu kan ai urang mah sebagai penikmatnya kana wayang teh nya ceritana seru aya nu ngalaguna ngeunaheun dalangna ngeunaheun teh ngeunah gitu nya. Tapi kan nu apal mah lamun apal nepi ka jejeroanana bahwa ternyata dalang oge aya nu pales cenah. Heeh. Nu geus apal ilmuna mah dalangna ieu mah pales cenah. Jadi ngomongna beda gitu sok aya nu patukur ngomongna. Patukur suara. Heeh, aya eta teh. Barang kuring gatot kaca bos. Jauh gitunya. Aya gitu. Aya meureun. Kabayang. Di gatot kaca kan. Alah. Salah sudah aing teh. Sarman. Aduh. Lamun naon beta urang trek nanya teh. Lamun cek urang mah mendingan naon ngaranna teh budak ngora ayeuna ti ayeuna gitu kan. Tong loba teuing lalajo sinetron cek urang mah. Eta sabab sinetron teh ka itu teh ngajarkeun teh kana cinta. Asik. Eta mending eureunnan lalajo sinetron. Dipindah ke sareueuh eta mah. Geus barina kana YouTube. Maksudnya da bisumana non and don aya naon kikituan eta mah. Maksudnya lain kudu ngeureunnan lalajo sinetron, tapi kudu di naon ngaranna teh imbangan kudu dikurangan lah karena hal-hal anu berbau nyaeta teh nya cek urang mah nya karena eueuh gunana euy. Terus terang urang mah kana hal positifna tina lalajo sinetron anu berbumbu-bumbu cinta-cintaan gitunya karena naon karena eta mah lebih karena ka ituna teh lebih merangsang ka generasi muda pikeun meniru karena jalan cerita si sinetron eta bobogohan lah masalahna teh siga sinetron intinya ayeuna tuh diangkatna teh nu bobogohanna teh ceritana ya bobogohan teh lain budak kuliahan gitu nya lain antara
pegawai kantor lain, budak SMP, gini kalau diangkat kisah cinta-cintaan teh, lain diangkat gitu bos, lain, hop, gitu kan, gitu, terus otomatis merangsang ke generasi muda anu masih, mana lo bang ngomong merangsang itu, dan memang gitu bos, jadi eta teh si kisah percintaan. Tuh, geus merangsang ana siki sia mah. Alah anjing. Siki. Si kisah-kisah. Merangsang siki. Si kisah-kisah. Si kisah-kisah. Tuh aya sah-sahan. Eta percintaan eta keur urang sorangan jadi momok yang menakutkan, Bos. Eta menakutkan eta teh keur dunia pendidikan teh sabab naon? Sabab ayeuna budak SMP geus wani ayeuna mah. Bobogohan di tempat umum. Pakaleng-kaleng dut, pacapang-capang leungeun. Sia kitu kan, ngarongkrong tah. Mun zaman ente kumaha zaman ente? Bos. Zaman urang mah susuratan. Alah susu ditu kasebut euy. Susuratan. Susu uratan. Can uratan. Wah, can make langkop acan caian. Boro jauhan kadinya mah. Urang mah karek ditingur meureun ngalagu lama. Ditingur bos. PHP-keun geuning ka babaturanana. Suratna teh kirimkeun, nah PHP bikeun ka itu. Teu ditunahanapeun bangku. Engke teh datang ti kantor pos teh ka aing. Mikeun deui. Sakana kantor pos. Oh, cerita urang mah PHP-keun babaturanana. Da aing mah di PHP-keun kana elep. Anjing beli jauh. Aing mah jeung babaturan jeung cokolade itu aku kana elep heula. Kesel. Aisyah jeung babaturan sakola mah nya ka kantor pos heula. Heeh, tah eta misalna teh. Jadi urang mah PHP-keun ka babaturan sakelasna, teh eta PHP-keun ka kantor pos. Jadi lila nguriling heula. Urang teh. Zaman urang mah SMP teh masih sebatas susuratan, pelong-pelong di masjid, keringan. Nah, di masjid. Hungkul. Heeh, mun cenah sakola tadi sia teh. Saya teh beneran sekolah tapi aku hae saumur-umur. Da duhur ge geus balik zaman urang mah SMP teh. Datang ke magribna teh kan ngaji. Semangat ngaji teh. Da bisa ningali ustad lain maksudnya. Bisa ningali ustad gitu. Itu bari papelong-pelong seeutik gering tah. Hal-hal seperti itu batasan zaman-zaman urang keur SMP mah. Gitu, Bos. Aing rada percaya, Bos. Ulah percaya ka manusia mah. Anjing Allah nu pernah dipercantan mah. Listrik percantan ka jamu. Nu kieu wayang teh yeuh. Anjir. Cik mane? Ya pan minang ngadengekeun wayang. Sapanjang carita wayang cik aya nu inget teh carita mana nu cimane paling lucu. Aing mah da bakal apal. Carita naon? Carita wayang. Cik. Carita wayang atanapi maksudna teh mana pernah ngadengekeun bobodaran dina wayang. Bobodaran mah aya bagian nu paling aci ieu lucu pisan bisa dipohokeun. Cek urang mah lamun aya adegan naon? Dalangna saha, adeganana naon? Tah aing mah cik ngetes kana otak ikan emas. Tapi aya hiji hal anu unik ke urang mah nyaeta wayang budag. Anjir, ku tutut. Wayang budagnya. Urang geus apal. Lawakanna teh bakal ka mana? Sabab urang geus wah. Komo ayeuna mah aya YouTube pasti dalang teh nyaho di tiap manggung teh kitu we sarua template lah sebenarnya mah. Geus puluhan kali nonton episode lah. Jika naon, jika stand up comedy. Kan baheula mah mun na TV mah ukur sakali nonton ayeuna geus diupload kana YouTube. Oh ternyata sia teh materina teh di desar wa. Tapi anger lucuna beunang gitu. Tah eta nu unik teh ka urang mah. Urang geus apal ya. Lawakanna teh pasti bakal ka beladinya teh. Geraja, begitu datang, anu bukan mah ayah raja, ayah non buta denawa anu jabrig, datang anu di kopi sama cenghut, aduh anjing, cerita, si aja di kopi ya, mirip pisan, asli lagi bisa banget nantinya, bener, gorongan mana kira, geranya sekadang dia ke sia bakal melong ka aing ja geranya bakal minta tulung ka aing geranya teu
Kumaha cenah. Teu kenging sedih. Apaan atos di pesantren kan mah atos cenah. Sanu pesantren anjing. Aing teh keur ngabahas carita wayang anu lucu. Oh, nya tos tong ceurik atuh tong ceurik. Seuri Eueuh, anguran. ceurik. Seuri anguran mah. Nu ceurik. Da ing wayang seuri anggar ka betul. Mun urang mah inget baheula mana inget pernah. Lain tak kalau Satu itu mana? Naon nu unikna? Naon unikna? Nu unikna adalah tidak orang geus bisa, orang bisa memprediksi bahwa lawakan teh bakal kieu ya, tak bakal kitu siga dia aja kitu bakal kitu. Tapi selalu ada surprise di belakangnya. Misalnya nih, anu lucu teh adalah ketika cek si wayang si Jabrigna itu jol ngomong ke jol aing oge geus apal sok pinang lalajo dina YouTube. Si eta teh bakal ngomong kieu. Tapi anger kepancing heuh. Tak eta. Tapi ujung-ujungna teh kepancing deui. Anger mah manehna teh emosi gitu kan. Jadi eta nu membuat halusnya tetap lucu nanti gitu. Jadi walaupun dirimu bukan titisan dewa, anjis, ku akan. Jadi walaupun materi nate geus apal, geus minang pisan dipake, tapi selalu aya gongna gitu, selalu aya lucuna eta romantikna teh. Jadi aya pembaruan cerita tapi masih dina jalan cerita eta gitu. Gitu. Mun urang mah baheula inget teh mana pernah ngadengkeun episode si Cepot anu cawokah teu. Da aing mah cawokah we inget mah. Cawokah unggul aja. Anu aya si Sadul cenah geuningan. Si Sadul. Heeh. Si Sadul cenah jol maca puisi bari mulan ka langit. Puisina teh kieu mun urang geus kawin cenah. Begitu. Win cenah. Win cik hiji-hiji. Jimat aing rarangkeun ti hareup. Repeuting si Nyai Sare. Re kumaha urang. Rangkul alas susu. Suaikeun sambingna. Nah, habet bala. Waduh, kitu aing mah inget teh danu kaditu we. Karena bala-bala mah aing mah inget wae. Aya di Kopjai gaena mah bala-bala bos. Arageung pokona lain aya ayeuna mah. Kumaha? Aya ti baheula oge. Oh, aya nya bisi bade pesan gitu ka Kopi Jaya. Aya ayeuna mah. Kamari teh aya pangsit marjon. Pangsit. Ai hebat ge iklanna ieu. Oil tah. Ceuli eta mah. Pokona urang we nya. Pokona bergizi di Kopi Jaya mah sagala tuangan teh atuh da bos. Oh, sini guris si mantap. Pokona mah abi tos sabaraha usum Pak produser di Kopi Jaya teh. Unggal di 3 kali lebaran unggal dinten teh tuang di Kopi Jaya. Alhamdulillah ini teh naik berat ceuli teh ieu. Kan awak mah tengah gendutan urang mah ceuli nu gedean. Asa jadi rebing teh akhir-akhir teh. Kalau badahar gitu. Urang mah tara kan awak mah tengah gedean juga itu mah kana awak aing mah kana ceuli. Kan jaga walerus. Aduh. Eta jadi balik deui ya teh. Balik deui. Resepna dahar di Kopi Jaya eta. Jadi lain kalau bahasa bener sederemes resepna teh. Sederemes. Eta jadi ari orang-orang mah orang kan ke Kopi Jaya. Siapa jadi tuluy Kopi Jaya? Rawas. Siapa jadi tuluy Kopi Jaya? Balokone ku aing. Tah, ulah hilap di Kopi Jaya teh aya catering. Catering Sate Panuran Kopi Jaya. Jadi nu bade nikah nu aya acara di kampus di mana bade reunian, di mana we tempatna di udah Kopi Jaya. Tiasa. Asa catering di bade di Kopi Jaya na tiasa. Kan aya venue na. Biasa dianggo wedding. Mohon. Biasa dianggo birthday party. Tah gitu. Catering. Meeting. Oh, atuh urang mah kok bisa letter kayak muluk ke adlib mah. Oh, si sana bawa balik tuh. Pokoknya mah Pak Haji ku bisa letter kayak muruluk adlib mah di dia mah. Wah, dina ke pangsitna bijil kabeh. Ai Pak Haji sok lalajo. Tara. Bisa lagi kieu. Kopi di wartosan. Pokona mah bisa dia muruluk gitu. Di-sharekeun linkna kana WA. Aya Instagram orang seperpolong. Sakontak abi mah. Heeh. Sakontak abi mah. Sakontrakan. Oh, sakontak. Sakontak kumaha ya? Sakontak we pun biang hungkul. Aduh. Gitu alas ya mucerat. Nah, di palingan aing rada deg-degan ieu teh.
pan kurang geus dibejaan tadi maneh mah teu bisa nutup anu kitu-kitu acan. Paingan tadi tarima gawe di itu di Kopi Jaya. Dan nutup anu gitu oke. Tingalikeun tuh nyengehel belah dia, ditutup belah itu nyengehel di belah dia maneh mah. Ya ku urat aretna bos ieu mah lah. Tah gitu. Trek ditamplokeun gue. Anjir karuksak bae. Bas. Nah, itu maksud teh. Nah, balik deui kana wayang atuh lah. Oh. Tapi orang teh penasarannya aya hiji hal anu ku urang sorangan can diketahui ari soal sejarah wayang golek mah da eta mah hitungna panjangnya. Panjang ti India keneh urang. Tuh ti zaman baheula eta kan dijadikeun sarana ti India. Dikeun ku para wali dijieun sarana dakwah. Eta kan sejarah nama. Tapi urang teh penasaran teh ari wayang dijieunna tina kai naon? Rupa-rupa bos eta teh bos. Tah eta maksudna teh kieu kan janten eta kan badag. Muhun. Abot tangtos Abot tangtosna teh. Bayang sok dalang kudu ngagoyangkeun. Eleng ngagoyangkeun. Ngiggelkeun eta wayang sedemikian rupa. Tuh aya wayang igel-igelan. Nah, kacai eta mah wayang teh. Biasa di nawa murus eta teh. Nu ngalimpan kacai gitu mah. Ngiggelkeun sedemikian rupa eta kan butuh tenaga berenangnya. Lamun eta kaina kai anu hampang memerenan non ngaranna teh teu pati butuh tenaga ekstra. Tapi kan teu mungkin oge mun kaina kai anu hampang. Tah ieu teh koropos engke beureun wayangna. Lamun dibahas namahan deui kana naon seni anu diterapkeun dina wayang. Lamun geus kana pengrajin berarti aya seni pahat di dinya teh jeung seni ukir, bos. Seni pahat, seni ukir, seni lukis kayak seni lukis kayak itu teh. Da eta teh sagawayah naon anu nyieun wayang teh eta teh. Lamun jadi lamun anu cenah ieu mah nya ningali urang ge anu geus senior mah gitu nu tukang nyieun wayang maestro pengrajin wayang gitu. Jadi geus mahatkeun karakter hiji wayang teh geus bisa tina pahatanana bona si mah karakterna bengis tina pahatanana tina ukiran-ukiranna teh manehna geus bisa ngagambarkeun gitu. Makana wayang teh rupa-rupa hargana aya nu ti mimiti nu murah nepi ka nu 3,5 juta 4 juta hiji ge aya. Sakarakter eta teh. Sakarakter malah kan lamun biasana naon dalang mah nya dalang lamun adegan-adegan siganu raja gelut eta sok make stuntman kumaha Keula itu kumaha dalang nama make stuntman wayangna wayangna stuntman misalna pas anu bijilna mah anu mahal tanding gelut mah anu kaina tina Albasia kan eta Albasia tina Albasia mana tadi Albasia dalang terus eta terus seueur pisan eta anu kitu di termasuk kesenian Garut eta dalang gitu eta saya stuntman eta teh jadi kan lamun minimal geduk teh tah eta maksudna nu dibantingkeun mah aya nu di naon ngaranna teh diacelengkeun eta kan urang nah eta anu kapikiran sok aya nu ngalungkeun helm koneng gitu sok di helm geuning dialungkeun helmna teh terakhirna teh aya kitu aya anjir tah eta nu kapikiran kurang teh maksudna teh secara bahan oke kan meureunna kurang teh tuh petingan eta kayeuna ge meureunna teh sagawayah meureunnya betul tapi anu dibanting-banting eta kan bisa ngarusak oge ternyata kitu aya stuntman urang abal bala kan urang pasti ingat ge sabaraha taun atunya urang sloba wayang di imah teh kitu lamun sesa aki ngagelutkeun gitu aya nu pongek teh sok dicokot dibawa tancepkeun di imah balon boga gatot gaca Bima nu karitu urang mah baheula keur leutik boga wayang anu sajengkala nu kieu nek kungsi da meureun manehna ge leutik atuh berewe nu sajengkal da meureun nu gede mah meureun siga ade lancuk atuh meureun bos nah aing bunuh diri lain ieu Pak ieu experience urangnya pernah wawayangan di imah make wayang nu sajarang sugan teh tina daun sampo eta ge pernah urang mah dipake boneka santet tina daun sampo mah dia mun mainkeun pernah mainkeun wawayangan gitu pernah dia mah nu gade benernya pernah main nu leutik teh pernah sih ka anu aya anu laleutik anu gitu kan
wayang nu mun pagelaran mah kan tancep ge teh dina gebog cau. Urang mah lain. Non. Dina sisi risbang. Pan kasur baheula kan make risbangnya maksudnya. Kasur kaina gini diselapkeun teh di dinya. Oh. Eta experience anjir. Aku mau pergi dulu ya, teman-teman. Dadah. BBP-an meureun maneh mah teman wayangan teh. BBP-an eta mah. Beda atuh aing dalangna atuh dalang genset pan. Urang baheula loba gitu wayang gitu nu urut-urut gitu urut stuntman teh. Malah lamun baheula mah nya lamun urang misalna kapilanja ka paya ade anu disunat bapak urang mah merena teh sok tara dia naon wayang dibere wayang sok cenah daek disunat cenah ge dibere wayang bere hiji simul tah disunat dibere wayang anjir cenah mah simul boga wayang teh tilu kali gitu disunat baingan dan tumpurnya aduh itu meureun babalahnya da ari ngabahas wayang mah sebenarnya mah mun jero-jerona deui non ngaranna teh wah luas komo ayeuna mah beuki loba atuh karakterna oge apaan aya Pak Haji geuningan anu bijil deui bari kopehna teh plek ieu terus aya hansip ayeuna mah wayang teh aya nu jadi hansip aya gitu apa ngalah bagong nu kitu geuning geuningan cenah naon make tamang apal tamang tamang teh balur ku gaji lieur gitulah lawan bagongna jadi tas bewe eta mah dalapan teh cenah di dahar ku bagong padahal kan dahar ku baturanana aya 100 na Haji mah ditak tinggal nanggung gitu cek Haji teh teng haji mana ya tapi mah lain haji we teng haji mana ieu mah nu sok ngalah bagong gitu aduh sekali deui ngabahas wayang mah jero ngabahas sejarahna panjang gitu kan tapi micinta karena budaya wayang golek eta simple gitu bisa dimimitianti diri orang sorangan minimal resep heula heureuyna lah heureuyna bisi penasaran mah cobian pilarian bobodoran wayang golek tah lalajoan eta heula we engke bakal terus resep mah bakal resep karena jalinan keseluruhan ceritana di awal sampai ke akhir. Geus modernnya ayeuna mah ngabodorna ge bisa jeung bodor asli jelema geuningan anu. Kan dadan kolab jeung Kang Sule jeung Kang Ohang. Wah loba. Nya siga kitu kan. Nepi ka Kang Sule ge hayang dikodok sarua geuning jiga wayang gitu cenah ame sarua jiga wayang. Bantir kadalang kurang lain kunaon. Kang Sule atau maklum istilah. Nyanyahoan kan. Sakitu benten ah. Sakitu wae teh. Dina wengi ayeuna muhun. Nya tuh. Eta mane muhunnya tak maling tadi geus jadi maturan dia. Malingnya mana teh kan bener maling. Muhun tadi mah ayeuna mah tos henteu. Muhun abi teh. Lain aja di kieu deui. Punya. Geus segera pamit we tuh maneh maling rek bisa rek balik itu. Hatur nuhun ka Bala Capruk. Anu tos nonton ti ngawitan kene. Poin tentang hilap ya akun Gemar Universe di subrek. Ulah hilap oge tonton program nu sanesna di Gemar Universe aya sebagai podcast bersama Agan GG yang membahas seputar kasus-kasus termasuk kasusah. Kamari sia. Anu resep K-pop. Resep BTS. Terus. Nah, atuh tiang listrik BTS mah. Blackpink. Wah, udah lajo. Blackpink teh kieu ayeuna mah. Eta mah si Rose. Apa tuh gitu geuningan. Geus urang mah kamari sempat dibahas sebagai podcast lalajoanan. Ai rajana dibahas teh. Apa sih? Apa sih? Geus nyami kamari eta mah urang. Kamari eta mah urang eta mah kitu gawe mah. Apa sih maumu kerjaanmu merayu aya cikaannya gue yang lumba-lumba ya guys atuh lah atuh nuhun ka Bala Capruk anu tos manco stay tune dina danget ayeuna painten petepang deui dina Capruk Suna episode salajengna anu bakal aya bintang tamuna deui. Dah gitu. Wah, pokona mah. Duka saha pokona mah diantos ya pokona mah. Nya, Capruk Suna. Ngomong Sunda. Cintai wayang golekna. Standarnya. Heeh. Ulangi dia. Capruk Suna. Ngomong Sunda. Cintai wayang golekna. Teunaheun.
Tininya Capruk Sunda. capruk Sunda. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Cintai ususmu, madog yang kuliah pagi. Siapa si Adon anjing? Wela jangan sumping deui. Salah. Apa nih? Wela jangan tepang da Capruk Sunda salah jangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mana maling sianya? Mana maling? Bukan lampu. Sanes, Pak. Sanes. Siapanya? Sanes. Cik bericak lampu. Bericak lampu. Apa? Apa tuh?